ta'ala. Hirup teh nu ngeunah teh ngilu aturan, lain ngalawan aturan. Pan sok loba jelemanya hirup teh hayang kumaha urang moal bisa. Hirup kumaha urang. Kamari Kang aya jelema datang ka urang. Curhat. Kieu curhat nanti kurang leuwih. Abdi teh cenah pangaresa rarasaan da daekan celeutik ngarit ngangondoma itu. Tani pokona mah abdi mah sagala daek. Tapi ka aki-aki tapi ka kieu ge daekan. Terus kumaha? Rarasaan mah da sakola teh abdi teh tapi ka perguruan tinggi. Terus kumaha wiridan osok gitu. Abdi teh ngaji osok. Tapi cenah nah hirup teh kieu wae. Maksudna kieu wae kumaha Kang? Cenah batur maka beli mobil. Urang mah teh kabeli mobil. Batur mah imahna teh alalus. Urang mah tiba heula eta we gitu. Cek eta jelema curhat ka urang gitu. Cek urang ieu jawabanna Kang teu ka iraha ge lamun hayang ngatur pangeran mah da moal bisa atuh. Teu ka iraha ge hayang ngatur pangeran mah moal ari akang Islam lain Islam. Ngaji safinah ngaji. Nyaho aya takdir pangeran apa? Kumaha cek dina safinah bahwa takdir Gusti Allah ta khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Alus goreng na kabeh hakikat nanti Gusti. Hirup teh kumaha urang kumaha Allah. Kumaha Allah nahat. Ya, gitu kan? Dibalikeun nahat tuh. Kan urang lobanya teh curhat model kitu teh. Rarasaan mau usaha urang teh bebeakan, wiridan urang teh teu urut jarah ka ditu, ka dieu. Nah hirup teh teu beunghar-beunghar wae gitu, Pak. Eta teh ngaranna teh hirup erek ngatur moal bisa. Aya mana ngatur pangeran moal bisa. Pangeran mau moal eleh ku doa moal. Pangeran moal eleh ku wiridan moal. Moal bisa. Jig wiridan 70 peuting jig. Itu hayang ngelehkeun pangeran sia moal bisa. Hayang ngelehkeun pangeran kumaha pan urang teh lamun wiridan teh sok hayang loba kahayang di antara wiridan teh hayang beunghar dengannya. Manakib 40 kali gitu supaya beunghar. Tamat 40 kali nah aing teu beunghar itu Pak. Naon deui maca waqiah 40 kali saputing 40 poe. Beres maca waqiah anger teu beunghar. Itu doa anu mananya nu hadenya. Itu doa anu mana anu hade. Lagu diijabah wah anjir doa ieu hade ieu hebat tuh. Poho Allah nah inget doa tanu gitu teh ngaranna teh gitu aja cek hukum tauhid mah ngaduakeun geus hirup mah ngiru cek pangeran mata genah lamun hirup make ihya genah lamun hirup make ihya genah lamun hirup make ilmu. Da Imam Ghazali mah babari hirup. Imam Ghazali mah babari gitu cek Imam Ghazali kieu dina ihya ye. Sahajal mah anu dibere dahar ku Allah gitu. Terus tuluy dibere keamanan ku Allah, tuluy dibere sehat ku Allah. Berarti ibarat eta jalma dibere kanikmatan sagala rupa. Cek Imam Ghazali tah. Imam Ghazali ngutip tina dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajalma nu boga dahareunana tuluy dibere sehat ku Allah, tuluy dibere aman ku Allah, seolah-olah eta jalma dibere dunia jeung saeusi. Gitu Pak, pikir ke urang. Jalma teu boga mobil paeh moal. Jalma teu boga mobil paeh moal. Teu gablek mobil modal moal. Moal. Teu boga mobil modal moal. Moal. Jalma teu boga imah maot moal. Moal. Jalma teu boga pamajikan maot moal. Moal. Jalma teu dahar maot moal. Teu dahar. Jalma teu dahar mah teu percaya 3 bulan tong dahar. Nya bener teu? Penting mobil, penting dahar. Penting dahar. Lamun deuk dipikir penting duit, penting dahar. Penting dahar kan? Mending boga duit eueuh dahar. Ngalamun ieu mah heulanan cek ihya ieu mah. Mending loba duit eueuh dahar. Mending aya dahareun teu boga duit. Ieu mah mending, ieu mah mending kudu dua ieu mah nih.
teu menang nu lain. Salah sahiji loba aya duit mah tapi kakunci di imah teu bisa ka mana 3 bulan. Hah? Loba duit mah 3 miliar boga duit umpamana ATM genep tah dina BCA, BRI, BNI, BTN kabeh aya kakunci di imah 3 minggu gitu. Oh dahareun duit loba mending mana teu gablek duit dahareun aya mending mana? Hah? Mending loba dahar. Nanya orang ayeuna ka sararea, geus pernah eureun dahar? Teu nah meni susah wae. Nah meni susah wae. Nya, tapi ka ayeuna can pernah eureun dah. Alhamdulillah. Itu Pak. Nu kadua naon? Nu kadua aman. Aman. Alhamdulillah negara urang aman. Alhamdulillah Indonesia aman. Lemur urang aman, itu dunia urang aman, untuk gempa, itu teu hujan meteor, teu hujan batu, alhamdulillah aman ngeunah, eueuh nu ngaganggu. Itu Pak, keur naon loba duit teu aman mah. Keur naon pamajikan geulis teu aman mah. Siga di mana? Siga di Palestina. Itu. Saya teh mending mesin panganten baru ge mau bisa di Syariah. Di Palestina dordar gitu Pak, perang gitu, rudal jeung sajabat urang alhamdulillah ku Allah dibere aman. Katilu dibere naon? Katilu dibere sehat ku Allah. Oh hartina dunia jeung saeusina lamun dibere geuring. Ingat-ingat pernah teh nyeri sirah. Lamun anu pernah keun bae nya inget-inget ya sararea. Nalika sirah nyeri ya sirah. Nu hayang naon? Duit, awewe apa cager? Nalika nyeri sirah, nu hayang naon ya? Duit, awewe apa cager? Jelema nu gering mah eueuh kahayang mah. Teu hayang duit, teu hayang usaha maju, teu hayang awewe teu. Hayangna teh hiji hayang cager. Sabaraha ge dibayar asal urang ayeuna cager teh. Cager sehat alhamdulillah ngeunah hungkul naon deui nya lamun dipikiran gitu. Kari naon atuh kari inget ka pangeran, kari zikir ka pangeran, ulah jadi jelema bodoh gitu. Neangan naon atuh di alam dunia teh, neangan pamor ulah sia cilaka, neangan keren rugi sia neangan keren. Neangan naon di alam dunia, neangan gagah eueuh nu gagah di alam dunia eueuh, neangan naon di alam dunia eueuh, kitu-kitu keneh di alam dunia. Salarea diingetan neangan naon gitu, nu geulis meotan ya, nu jag-jag ngaleuleusan, nu hirup modal, nu ngorang ngolotan, aya ganti eueuh ganti aya, eueuh nu gagah eueuh di alam dunia mau kitu kabeh ge eueuh dek ajengan dek sa eueuh nu gagah di alam dunia menjelema eueuh nu gagah mah Allah, nu hebat mah Allah, nu mulia mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu eueuh sararea ge eueuh tong riweuh kitu nya hirup di alam dunia, tong katipu hirup di alam dunia. Itu butuh orang teh ku duit teh butuh, bener butuh. Ngan duit teh lain tujuan urang. Ku awewe butuh, bener butuh. Ngan awewe lain tujuan urang gitu. Gitu ku usaha butuh, ngan usaha lain tujuan urang. Kumaha carana dina hate urang anu jadi tujuan teh Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi tujuan teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu kumaha teh itu sararea teh kudu diajar, sararea teh kudu diajar gitu nya, sararea diajar saeutik-saeutik pasti bahagia ngeunah urang lamun bisa hirup karana Allah, ngeunah urang lamun dina hati urang aya rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu nya sararea dulur-dulurnya diajar, diterangkeun dina
Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu saha jalma riwayat hadisna Imam Tabrani jeung Imam Bazzar, saha jalma anu maca subhanallah wa bihamdihi sapoe 1000 kali, maka eta jalma lir ibarat geus ngamerdekakeun dirina tina seuneu narakana Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun eta jalma maut dina poean manehna ngamalkeun subhanallah wa bihamdihi fa insyaallah mautna dina kaayaan husnul khatimah. Baca eta ceuk Kangjeng Nabi sakedeung ieu sakedeung urang pan ududna propos, urang mah ududna propos. Eta teh subhanallah wa bihamdihi jeung udud propos teh dilakeneh udud propos sabata. Subhanallah wa bihamdihi 1000 kali. Baca. Urang ti imah ya ka dieu. Ieu mah lain gumede, ieu menyaritakeun masyaallah gitu waktu gitu datang ka dieu kaburu maca istighfar 1000 kali dina mobil. Istighfar 1000 kali terus maca sholawat gitu. Tak urang teh bari hadir muludan baca subhanallah bihamdi subhanallah 1000 kali. Atau abdi mah da sieun ria cenah pangalsakeun bae baca. Nu ria mah nu tara ngamalkeun, nu ria mah nu tara ngamalkeun dan geus biasa mah moal ria. Gitu. Nu hayang kapuji teh nu tara sia teh. Nu biasa mah geus tara hayang kapuji. Jelema tara salat, tuluy salat hayang kapuji teh. Hayang kapuji teh. Hayang kapuji, da tara salat. Jelema tara muludan, tuluy nyumbang hayang kapuji, da tara. Lamun maneh mere duit ka pamajikan hayang kapuji tara. Tara da unggal poe atuh. Nya. Jelema dek moyok, jelema dek resep paduri teh nganger mere duit. Jadi jelema nu hayang kapuji mah nu tara. Jelema nu geus biasa mah biasa. Siga urang dahar, aya nu muji dahar, aya nu ngewa dahar, dicarekan dahar, dibaudan ku pamajikan dahar. Mata eueuh pagawean pang ikhlas-ikhlasna kecuali dahar. Ari teh kecuali dah. Gara-gara naon teh? Gara-gara minang. Gara-gara minang ti leuletik tara eureun. Di mana urang ibadah hayang ikhlas sing minang. Sing minang ibadahna ikhlas geura. Gitu. Getol maca shalawat, getol maca tasbih, getol salat, getol kayak biasa. Tara ngadenge batu bakal ikhlas. Gitunya dulur sararea dek neangan naon atuh. Dek neangan naon di alam dunia teh. Urang hirup di alam dunia geus rada lila, geus rada kolot. Urang masuk di pikiran hirup teh. Pikiran eueuh nu ngeunah di alam dunia. Eueuh. Kepikiran bisa terpercaya dahar cenah ngeunah tamahan tilu piring ngeunah apa nyeri betul nyeri. Nah bener sare cenah ngeunah tamahan jasa minggu tong udang-udang ngeunah apa lieur alam dunia ngekepan cenah mah ngaraos ya sia dua penting tong eureun ngekepan sia gitu cager apa leuleus taon coba dunia ya bener deh dunia mani cenah seger 3 jam sia ngeueum na cai kaburusa eueuh sia teh dunia mah eueuh dunia mah eueuh nu ngeunah abadi eueuh dunia mah kabeh ge ngaliwat dunia mah ngaliwat dunia mah ditukeran kabeh ge dunia mah ditukeran hayang duit kudu dagang hayang duit kudu gawe hayang dahar kudu kaluar duit hayang mobil kudu kaluar duit hayang kawin kudu kaluar duit ditukeran di alam dunia mah itu beda jeung akhirat ya ngeunah akhirat mah nikmat akhirat itu diterangkan dina kitab Rahmatul Ummah Al-Muhammadiyah. Jadi jelema-jelema di akhiratnya di surga teh ala sururin mutaqabilin. Di luhureun singgasana paharu-paharu. Cek Sayyid Muhammad mah teh urang surga teh aya sono
baheula urang teh kungsi panggih jeung si anu ngobrol jeung si anu menisono eta teh si korsina teh maju sorangan singga sanana gitu neneangan jadi teu leumpang otomatis gitu neang babaturanana ngobrol oh iya inget sono datang ieu datang ngariung jol dah heureun jol sagala tuluy diriung ku awewe di surga diriung ku awewe ngaranna bidadari diterangkan ku ulama 70 kali 70 gitu pangkat 70 kali 70 4.800 bener kalikan deh 70 kalikan terus siga film raja-raja di alam dunia jadi ngariung ku awewe diriung ngaranna bidadari bidadari luar biasa tuluy ngala lagu cenah bidadari terus ngala lagu tuluy ngadarongeng ngahuapan indahna surga pirku maneh mung ka surga pirku mung ka surga itu Pak kunaon meuli surga teh ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala da capek keneh dagang jeung salat mah capek keneh panitah dunungan jeung ibadah mah gawe di pabrik 8 jam dagang siah di toko ti isuk ti pika magrib hitung salat sabaraha jam gitu lamun make otak mah ngana hanya kalau urang mau bodoh Pak urang mau bodoh belet gitu Pak dagang teu miliaran untungna gitu Pak tuluy gawe di pabrik teu miliaran buruhna nah dititah ku Allah bari jeung di buruhan surga urang bet hararese tak kidunya dulur sararea nitip ka sararea sing daek ibadah ka Allah sing deket ka Allah gitu sing daek maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing daek ngaji nya sing daek ngaji dengekeun panitah Kangjeng Nabi dengekeun ajaran Kangjeng Nabi eta teh matak bahagia dunia bahagia akhirat di antara ajaran Kangjeng Nabi teh barahan di antara ajaran Kangjeng Nabi teh barahan ulah kararopet hirup teh diajar barahan jelema barahan teh bakal bahagia di dunia bakal bahagia di akhirat itu jelema nu barahan teh ulah ngarasa rugi lamun urang barahan gitu kasamper pasti ke di akhirat jadi cek Imam Ghazali mah urang sedekah teh ibarat nitip cek Imam Ghazali di mana urang nitip pasti dicokot deui siga di alam dunia nitip kantong gitu urang rek cai keberes di cai dicokot deui pan kantongna itu Pak nitip baju dicokot deui bajuna tah sedekah di alam dunia teh gitu nitip engke disamper di akhirat matak di mana ya jelema sedekah ngarasa lebar berarti manehna teu sadar engke bakal kasamper deui gitu teu sadar gitu lamun jelema sadar pasti bakal barahan lamun jelema ngarti pasti bakal barahan sabab engke manehanana bakal nyamper hasil barahan eta kitunya dulur sararea insyaallah engke aya pangaresa deui anu ngadugikeun nasihat kanggo urang sadayana oge tadi abdi ngadangu bahwa engke aya Buya Simpang pangaresa Kiai Muhyiddin anu bakal ngadugikeun nasihat kanggo urang sadayana nya hampura ngaheulakeun maneh ieu mah da boga acara deui aya acara 2 deui hampuranya kasararea nitip kasararea ulah jauh ti Allah sing daek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah kadua ulah jauh ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing daek ngadeketkeun diri ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara cara ngadeketkeun diri ka Kangjeng Nabi teh di antarana ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam amin 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 ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina bihudak
waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma rabbana 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 taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Sakitu anu kapihatur hampuranya kasararea sagala rupana hampura. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nampi karena segala rupi kasayaan orang sadaya. Segitu juga pihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.